Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Serang Abdi, Danu masih di Bandung Timur. Abdi yaitu di wilayah Cisaranten, Caket Arcamanik, Antapani, wilayah nate. Aya bumi, nyana konsep modern minimalis, gitu. Tipe nate di genep tilu per 118. Jantan luas bangunanana genep puluh tilu meter persegi, luas tanahna di 118 meter persegi. Hargina di hiji koma 2 M. Lebet wilayah Kota Madia. Ayo pagerna terus di Pasihan pri. Kalau lebet Kang. Terpotna cekap kange samobileun ieu teh. Teu terpot ini kinten aya 5 meteran. Terus di Pasihan taman ieu tiasa ditanami naon we gitu. Tiasa diatur engkena. Boleh dieu Kang. Tah ieu aya ornamen sakedik tina keramik. Saya jendelana bahan tina kayu. Cobi kalebet Kang. Pituna bahana kayu, ruang tamu atas luas, terus aya ventilasi udara, pencahayaanana sae gitu yang kalebet teh. Tah ieu anu kapengkerna we heula Kang. Terus aya jendela di ruang tamu teh tembus, aya taman belakangna. Ieu taman belakangna pokoknya hilap lantainya terus ngangge granit. Unitnya itu ready stock. Ieu dapurna terus disayogikeun kangge kerana ingkatkeun masak. Terus urang cobi ka kamar pertama Kang. Ieu kamar utamana dipayu sami jandelana hampir sami rata-rata juga tangga gitu, bahan kayu biasa dibuka. Ayeuna kamarna cukup luas. Urang ke kamar kadua, panitia Kang. Ieu kamar kaduana. Lampuna mah kantor masang ieu teh. Ieu jendela nu lebet ka katinggal ka halaman pengker. Urang milari enggal ngaraos Kang, kangge ngajelaskeun. Oh nya anu ka kartun. Ieu kamar mandina hiji. Ieu mah kantun masang terus dipasihan shower. Kamar mandina terus dipasihan ke kangge kloset nama insyaallah biasa dikondisikeun bade duduk mangga bade jongkok biasa gitu. Tah ieu urang milarian enggal nu raos. Dipayun ya Kang. Janten itu lokasinya strategis, caket ke mana-mana, ke Arcamanik, ke Antapani, ke Kota Bandung, caket aksesnya seueur. Hargina di hiji koma 2 M. Teras posisina aya di payun, pinggir jalan pisan. Sakitu informasi nu ku abdi tiasa didugikeun, sakitu kapihatur. Atur nuhun, nepangkeun abdi Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.